mah senang. Oh benar maka datang deui. Nu baru itu nu imah 2 tingkat. Menang mararenang eta nu baroga duit eta nu baroga imah gede. Rp1.200.000. Carair deui ayeuna naon teh bansos eta itu kapos. Bansos atawa naon? Duh ka harita mah bansos. Bakal cairnya. Tapi nu dibere ieu buku. Heueuh cenah mah teu kabere. Teu rana teh. Nu bareunghar we kabere teh. Imah 2 tingkat. Naon atuh teu baleg RT imah 2. Mah di imahna didak kabeh. Lain atuh geus sadara remo atuh nu teu boga teh. Ulah anu barareunghar kabarere wae aya nu sangsara rana-rana. Abi oge geura imah rek runtuh anak loba teu boga duit teu boga. Kudu marana urus teh nya. Heeh, atuh nu sangsara barere teh. Lain anu barareunghar. Eta mah pangurusna eta mah teu baleg dari pusatna mah moal apaleun atuh. Kumaha teh nyaho nu diharana poe eta mah nu ieu na. Ieu rana ieu hariwang mah. Heeh, nu rana. Dagang aprak-aprakan. Nyuhunan bontolombongnya ka mana-mana dagang teh. Penghasilan sakur sabaraha. Nyuhunan gedang naon. Gedang, jagung. Gedang, walu, jagung, merenang bari menang aya. Bari menang meulian deui meureunan nya eta teh komaha harga cengek mahal nya. Padahal mah atuh ieu rana anu teu boga salaki. Heeh, keuna mah barere teh. Tapi abi teh tinggal teh ibi boga 1 tingkat ieu dagang tapi itu turun-turun. Tapi teu dibere. Geus turun-turun.